Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangresa Bapak Kepala Sakola, Ibu Bapak Guru sadayana, para ulaman, para kancara rencangan saangkatan, sareng adik-adik kelas anu kusim kuring di pikadedeh sareng di pikateneng. Langkung tipayun, sim kuring badaneda dimaklum, bilih dina salabeting sasenggem kirang merenah basana, maur caritana, teninggang tata basana, tepuguh entep sereuna, manawi sanes ahlina. Katambi kasedek-sedek kulupi rasa anu gumuruh minuhan dada, aya bingga pacampur sareng sedi, rasa waas kagagas paselang sareng kahariwang, kantenan katineng mah miheulaan ngalangkang dina ciciptan. Pangresa Bapak Kepala Sakola, miwah Ibu Bapak Guru sadaya, sim kuring sadaya, wangkid ieu gaduh rupi-rupi piunjuk anu bade dihaturkeun ka pangresa Ibu miwah Bapak. Kahiji, unjuk hatur nuhun wireh sim kuring sadaya kebek ku karumasan tina kawit boloho taya kanyaho ayeuna parantos teu bodo balelu teuing. Ieu teh teu aya sanes anging ku panuntun sareng pangatik pangresa Ibu miwah Bapak. Dina leresan ieu kanggo sim kuring sadaya estu berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana. Kedah kumaha sareng kunaon atuh sim kuring sadaya nyamulang tarima da moal aya harta dunya anu saimbang sareng kasayan Ibu miwah Bapak. Di Gusti maparin ganjaran kasayan ka para guru abdi sadaya anu parantos kahesean, kacapean, karungsingan, kapusingan dina enggoni ngatik ngadidik sim kuring sadaya. Amin ya robbal alamin. Kadua, sim kuring sadaya neda dihapunten ka pangresa Ibu miwah Bapak. Kedah dihapunten ti luhur satungtung rambut ti handap saibas dampal. Wireh sim kuring sadaya rumaos pisan moal luput ku kalepatan, boh nu karaos, boh nu teu karaos. Neda agungnya paralun jembar pangahampuraanana, ku galih nu wening ku manah nu setra. Katilu, sim kuring sadaya neda jiad pangdoa ti pangresa Ibu miwah Bapak supados di akhir baring supagi tiasa ngamanfaatkeun ilmu anu katampi ti Ibu miwah Bapak. Jadi jalmi anu aya gunana kanggo balarea sumawonten kanggo pribadi sakirang-kirangna ulah jadi jalmi anu ngarugikeun batur. Eta rupina piunjuk sim kuring sadaya ka pangresa Ibu miwah Bapak. Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen kapun adi ka para siswa kelas 10 sareng kelas 11. Adi-adi aranjeun geus mafhum yen lanceuk-lanceuk aranjeun moalila deui ninggalkeun ieu sakola da pancena tolabul ilmu di ieu sakola geus rengse. Geus moal boa sapanjang urang campur gaul babarengan di ieu sakola. Aya anu 1 tahun, aya anu 2 tahun. Pabentar paham sok aya kasalahan. Urang silih hampura, silih lubarkeun, urang nepi ka jadi udeg-udeg dina hate. Anggur urang silih doakeun anu miang sing pinanggih kabagjaan, anu ditinggalkeun sing biang nyanyiar pangarti. Sakitu bae anu dipikahatur hapunten anu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the road. Ding dong got me on my phone, nicely, and I get my ping pong. Hey.